Darengekeun ku sianya garoblog sia teh kunaon aing kasar wae ngomong da emang kieu aing mah daripada sararia goblok otak teu balener akhlak teu balener ning aing anjing jadi kieu ye nya masalah anu kamari naon nya eta anu di Cianjur anu ngagebogan naon nya nu maling waluh tah matak aing mah ukur samere saukur mere pepeling ieu nya ka jelema anu model kawas aing lah. Aing mah jujur, aing mah ada jelema susah nya tapi teu loba masalah aing mah nya. Jadi lamun aya nanaon ge paduli teuing we aing mah. Jadi kieu. Jadi lamun jadi jelema teh ulah sok main hakim sorangan ya. Komo gara-gara waluh mah nya. Era ada anjing atuh lah. Jadi kieu. Gara-gara sia tah neunggelan jelema nepikeun ka maot tanya akhirnya naon anu rugi teh diri sia jeung keluarga tah karunya mah ka budak sia nepikeun teu ka sekolah daerah meureun sieun dibuli da boga bapak tukang pukul kitu. Jadi kieu Kang. Jadi lamun arek jadi tukang pukul mah geus ya jadi tukang tinju lah gitu. Di ring kakarek menang duit. Beda ayeuna nonyokan batur nepikeun ka modar lain di ring gara-gara waluh nu aya mah sia ditahan pamajikan ripuh anak sia teu sakola tah mata kudu ieu we aing mangingetkeun jadi ka sakabeh jelema tong emosian ayeuna cenah meureun eta pada jelema eta teh maling memang salah maling teh salah tapi pan aya hukum bapak amang wa jadi bikeun we ka hukum di dinya teh da aya naon teh aparat setempat tah laporan we ulah ujug-ujug neungeulan nepikeun ka maot batur ayeuna kumaha tah kulantaran sia mah tara ngopi jadi hayo we batur ge diteungeulan goblok sia mah tah jadi wayahna ngararopi nya cek aing mah mere pepelingan sakitu ulah emosional engke teh kudu dipikir pikahareupeunana komo bari jeung boga keluarga boga anak mah urang mah ngarasakeun jelema teu boga akur-akur we ayeuna mah nya komo bari jeung bulan puasa kudu mah saling berbagi atuh ieu mah kalah ka der neunggulan batur nya kecuali eta rek di ring jadi ring mah tinju adu tinju menang duit eta begitu nya matak ayeuna mah ka sapake nah ayeuna ngomong kecelemotan ka kabeh warga Jawa Barat tong aremosian komo bari jeung ngarasakeun urang jelema susah nya soalna